aku setetekeun Nueman da aya jelema namu ka Kangjeng Nabi, begitu namu ka Kangjeng Nabi mawa onta bagus, begitu asup ka Kangjeng Nabi cak babaturan-babaturanna Nueman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta, ieu onta belidu jasa peujit habek peujit batu geus peujit oh masalah geus sadek tanggung jawab sakieu Nueman ayo geus peujit ieu beres peujit bagikeun aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya. Halas moal mah di bejaan nyumput cenah ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici. Pas tamuna keluar kaget tuan. Naon teh kagetna? Otak ulah anu mencit. Masa anu mencit? Iya. Tinggal tulang talengna doang. Keluar Kangjeng Nabi. Sahabat, saya anu mencit ya. Udah ngomong, saya anu mencit. Udah ngomong gak baik jak diancam tadi ku Nueman udah dibejakeun ku sianya moal teknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak Kangjeng Nabi ya saha nu mencit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong Nueman si Nueman di mana ku ari wallahu alam bejakeun di mana undek ngabejakeun lumpang Kangjeng Nabi ka arah kabelah ditu nanya sia manggil Nueman cicing jadi manggil Nueman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ya aing nabi Allah Rasulullah bejakeun di mana Nueman tuh disingkapkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we Nueman budang ja udah cek kalau ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula mendititah ku babaturan kula atuh dititah kunaon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh mung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia Nueman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si Nueman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan atuh cak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar geus tadi duit da kula nu mang mayarkeun kula daek mayarkeun mah taya sahabat Kangjeng Nabi pikat serine karana Nueman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit geus bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah ceukna teh bayar geus ente untung kan ceukna teh untung cek Kangjeng Nabi ulah loba omong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun airi pencit teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim nantak Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka si Nueman sok seri sorangan eueuh bae kapangijingna teh seuri eueuh pangijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mana naon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu